Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami, ari pirang-pirang cita-cita anu ngablesur atanapi anu ngahartosanana ari pirang-pirang pamaksudan anu kuat. Latah ruku eta moal bisa ngadobrak ieu sawabikul himam aswarol akdari kana papasten anu saperti pirang-pirang benteng. Hadihil hikmatu ari ieu hikmah kata lili eta saperti ngelatan 5 kana perkara qoblaha anu tetep dina samemehna hadihil hikmah. Watas luhu sareng pantes ieu hadihi itu hadihi aidon deui 5 pikeun perkara atanapi kana perkara ba'daha anu tetep ma dina sabadana hadihi. Ka'anahu kaya musonib qala eta ngadawuh musonib. Irodatuka ayyuhal muridu, lapad irodatuka ayyuhal muridu. Irodatuka ari ngamaksudna anjeun ayyuhal muridu he murid. Khilaf pama kana nyulayaanana perkara, kana ngabedaanana perkara mangga. Aroda anu parantos ngersakeun hu kana emak saha maula ka pangeran anjeun. Latujdi eta moal mendakan anjeun naf'an kana manfaat li anhu kana saestuna kalakuan jeung tingkah idza kanat eta di mana-mana bukti naon sawabikul himami. Sawabikul himam ae alhimamu sawabiku pirang-pirang cita-cita anu ngablesur ae syariatu ta'thiri tegasna anu gancang napakanana bil asyai dina pirang-pirang perkara. Wahia sareng ari himam musawabik teh kuwan nafsi eta kakuatan hate alati anu tanpa elu anu narima kapigawe anha tina lati nafsi naon al-asya'u pirang-pirang perkara. Watakun sareng bukti himmah lil waliyi pikeun wali karomatan eta karomah. Yuqalu diucapkeun naon paala kada. Lapad paala kada. Paala midamel wali kada kana anu bihimatihi ku himmahna wali. Idza wajaha di mana-mana madap wali hakana himmah ilahi kanada. Pawujida maka dipanggih handa. Wali goirihi sareng pikeun lianti wali kasahiri sapertikeun tukang sihir. Wala ini jeung tukang teluh. Ihanatan eta ngahinakeun latan pailu anu teu kapigawe an hatina himmah naon al asya'u pirang-pirang perkara ila bi takdirillahi kecuali kalawan takdir Allah taala. Ai bi idnihi tegasna kalawan izinna Allah taala, Allah subhanahu wa taala. Fal himmamu maka ari cita-cita goiru sawabiki anu henteu ngablesur kahimatika sapertikeun cita-citana anjeun. Ayyuhal muridu la atharo eta teu aya eta teu napakan eta tetep laha pikeun himam mimbabi aula tina bab leuwih utama. Papi hadap maka eta tetep dina ieu al himmah tabriduna ril hirsi ari niiskeun panasna kadademes al mustailati anu hurung yenar fi qalbihi dina hatena murid hatta yukhayyala sehingga yen dicipta lahu ka murid naon anna dzalika syai'a saestuna itu se tau nguyadihi eta tundukan panangana murid. Wa nahu jeung saestuna murid yudriku eta mendakan murid hukana dzalik la mahalata mesti
Wal idopatu sareng ari idopat piqolihi sawabikul himam dina ucapan musannif papad sawabikul himam min idopati sifati eta tina ngaidopatkeun sifat il mausufi kana mausuf kama sapertikeun perkara takororo anu geus narima tumetep ieu mah wa fi qalihi jeung dina dawuhan musannif lapad asor akdar min idhofatil musabbah bih eta tina ngaidopatkeun musabbah bih lapad aswar lil musabbah kana musabbah. Tumakola teras ngadauh musannif arih nafsaka arih kudu ngareureuhkeun anjeun nafsaka kana hate anjeun ayyuhal muridu he murid minat tadbiri tina ngurus atau napi ngatur li amri dunyaka kana urusan dunia anjeun wahwa sareng ari tadbir teh ayu qaddiro eta yen mastikeun saha asa suhiji jalma pinapsi dina hatena sahsu ahwalan kana pirang-pirang tingkah yakunu anu bakal bukti ieu ayakunu anu bakal bukti sahsu alaiha eta tetep netepan ahwal alama netepan perkara tak tadi anu ngamistikeun hi kana emak naon syahwatuhu kahayangna sahsu syahwatna sahsu wa yudabbiro sareng yen ngatur laha pikeun nafsu yen ngatur itu sahsu laha pikeun nafsu makana perkara yaliku anu pantes emak biha kana nafsu min ahwalin tina pirang-pirang tingkah wa amalin jeung pirang-pirang amal padamelan wayah tama sareng yen mentingkeun itu sahsu li ajli dalika karana arah-arah mayaliku hada ari ieu tadbir ta'abun eta capek adimun anu pohara istajala anu nyuprih ngagancangkeun sahsu hu kana ta'ab linapsihi pikeun dirina sahsu wala ala aktsaroma jeung buah-buah kalobaanna perkara yuqaddiru anu ngira-ngira anu ngarencanakeun lah ngira-ngira anu ngarencanakeun sahsu hukana emak layaqo eta teu tiba ieu aksaruma atanapi emak layaqo eta teu tiba ieu emak payahibu maka rugi naon donuhu prasangkana sahsu wapi tabirih jeung eta tetep dina nakbirna musannif bi arih kulapad arih isyaratun ari isarah ila anal matluba kana saestuna anu disuprih tarkuhu eta ninggalna al matlub lil muridi pikeun murid wahwa sareng ari matlub ma eta perkara pihi anu tetep dina emak ta'abun ari capek wa mu'anatun jeung tegasna payah amat tadbiru umuri ma'asihi anapun ari ngurus pirang-pirang perkara kahirupana murid ala wajih sahlin netepan kana jalan gampang yastainu anu nyuprih tulung murid bihi ku tadbir alamat lubihi kana anu disuprih ku murid pala baksa mangka teu bahaya eta tetep pala basa mangka eta teu bahaya eta tetep khobarna di dinya khobar amat tadbiru bihi ku tadbir walida jeung karana labasa waroda tos datang naon at-tadbiru nisful maisha at-tadbiru ari ngatur ari ngurus nisful maisha ti eta setengahna kahirupan pama mangka ari perkara koma anu parantos ngadegkeun atanapi ngalakonan pama mangka ari perkara koma anu parantos ngalakonan bihi kana emak saha goiruka salianti anjeun angkati anjeun latakum eta ulah ngalakonan anjeun bihi kana emak linapsika pikeun diri anjeun yakni ngamaksud kuring anal amro kana saestuna perkara maprugun eta anu dikosongkeun naon minhu itu amru id qad qoma karana nyata tos ngalakonan bihi kana amr saha goiruka salianti anjeun wa huwa sareng ari goer Allahu taala eta Allah taala wama jeung ari perkara koma anu parantos ngalakonan bi kana masaha goiruka salianti anjeun la faidata eta teu aya faidah eta tetep fi qiyamika dina ngalakonan anjeun bi kana emak pakaya kuno mangka bukti naon qiyamu ka ngalakonan anjeun fudulan eta fudul
berlebihan leleuwihi layam bagi temesti naon aya talabasa bihi yen naon aya talabasa yen narima tumandang bihi kana fudul saha zawul ukuli pirang-pirang nu bogan akal. Wa aidon jeung deui piha tetep dina kieu muka tarkul ubudiyah ari tinggal na ku maula wa mudodatun jeung anu berlawanan anu patojaiyah gitu eta. Liah kami rububiyati kana pirang-pirang hukum kapangeranan. Wa munazaatul qadari sareng anu nentang kana qadar. Wa inama khotoba jeung pastina ngahitoban musannif al murida ka murid bidalika ku itu ari li annahu karana saestuna murid ida tawajjah eta di mana-mana madep murid li hadrati robi kana hadroh pangeran. Wastagola sareng katungkul murid bi aurodi toriki ku pirang-pirang wiridan dina jalana wa amalih jeung pirang-pirang amalna murid taat tolat maka kosong alaihi ka murid naon asbabu ma asyihi pirang-pirang sabab kahirupanna murid fil golibi dina golibna fayati mangka datang ika murid syaitanu setan wa yuwaswisu sareng ngagoda setan lahu ka murid wa yasiru sareng jadi murid yudabiru eta ngatur ieu murid fi nafsihi dina hatena murid umuron kana pirang-pirang perkara layaqau anu teu tiba naon aksaruha kalobana umur wadzalika sareng ari itu yudabiru yusgilu eta nungkulkeun dalik hukam murid amatina perkara huwa anu ari emak bisodadihi eta malebahan emak payarji'u maka kembali murid amatina perkara huwa anu ari emak mutawajjihun eta anu madep lahu ka murid wadawa udzalika jeung ari obatna itu yudabiru kasratu dzikri atas zikir wa riyadati jeung riyadhah hatta yarji'a sehingga yen balik deui anu ti murid sayaitanu setan wa tahsula sareng yen hasil lahu ka murid naon arhatu reureuh minta abid tadbir tina capena tadbir walida jeung tina kana dawa dalika qala ngadawuh musannif wallahu a'lam.